Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wargi-wargi abah nu aya di mana wae ayana. Terutama anu umar abah di YouTube. Terusan di dieu teh kadokapan tamu di Bandung eta pengusaha Paulan Ramana Kamugan. Mun sekolah putra begininya sama biaya nih. Asep. Iya teh acara teh mohon bade buat ram tapi ya buat ramna atos ya gitu kan ngeten bade nyandak wayang pesanan Kang Ugan mah gitu takararesan ieu teh ramana Kang Ugan teh biasa ngawayang sauratnya mangga tuh Paji itu mangga tuh Pak bade suanten Semar mangga bade buta mangga. itu wayang banyak cepot aja wayang buta lain dina keur ngorok awana itu Yang jelas ngorok ke dalam. Da buta mah rada ngorok. ada dina keur cepot di Bandung jadinya. Assalamualaikum. Sim kuring bade ngenakeun di Bandung Bapak Unang keur nyepangan wayang cepot. Lomba diseri atuh Pak. Itu we tadi sim abdi nya ulah kalapok ulah kalage dan sakadarna si abdi mah nyarewesna masih teh santiasa bodoh teh ngan ieu mah etang-etang kaul di bapak Bahayana. Bapak Yana muga-muganya bapak dikesakeun Bapak Damang abdi Damang sehat. Putra-putra abdi Kang Asep Kang Ugan atau Kang Yayan gitu. Minan tuh itu saya jelas nama Kang Yayan teh. Ieu mah putra sadayana Ugan jeung Cecep mah. Itu aya cicing babinya bapaknya. Abdi bade tumaros ka bapak teh. Ai bapak teh kumaha hobi kana wayang teh? Ai kana wayang mah hobi wae keur teu-teu ka mana wae jugjug wae. Tahun sabaraha tah hobi teh? Di tahun 35 we. Oh, ka tahun 34. Kalahiran abdi pan. 157 tahun ya. Oh, hebat. Di tahun 35. Usia sabaraha ya? Ya di daerah mah tahun 53 hasilnya mah gitunya di daerah mah ieu aja ke sana awal pas halapan tapi duka beda kapan tekaduh ibu teh abina gitu mantap abdi teh diperyogekeun nya ku Adi Wijaya ku Mas Suhaya ku Dang Amin gitu nya ku ibu sinden-sinden ge mode cici sangkurileung mode ieu si direulung teh nanti Sukabumi teh Panginten Bapak Unang teh panginten nayaga begitu nya. tukang ieu mengarosna bari nayagan bari jeung alat-alat speaker sound system nanti sound speaker Nama sound system begitu Tekniknya hanya teknik pengertian mohon abdi sehat ya Pak ya. Tadi Ustaz teh 60-an gele-gele salapan itu hanya jalan salapon ya. Mudah-mudahan si sehat sekerasna wahnya. Amin. dikawin di ku Bang Mas Suhaya teh sakit nama anjeun baunang can diajar ngadaran dami teh sekolah pas sekolah teh tamat SD acan sawios nya gitu gaduh istri mah tiasa dituntut cenah ku istri atas bade dijantenkeun abdi gitu nya ku Adi Wijaya ku Amin kan kitu mana sesanggeus kadaraos ngomong nyarios si cepot cenah oke geus mirit ade cenah ka ase ieu cenah ka Dede Amun ya da abdi teh teh Ayo nama kieu ya tuh Pak. Teraskeun jadi dia ya. Hiburan. Hiburan atuh ieu mah. Ieu mah sanes ngawayang ieu mah wawayangan. masa abdi aya di bumi teh tamah-tamah teh ngalamun ya nya sok asal buta salah atau tuh ada teh anggar aya buta di mana orang gari teh apa mah Allah gitu nya
memang sok itu mah boker ke kori ibak ya harus yang guys di Jakarta. Itu Pak memang kori ibak itu dalagannya bari ibak gitu. Ya, alhamdulillahnya abi ditepangkeun jeung anu hobi is nya terus kamugan bukan ayeuna sapertos abi mendak deui ayeuna orang Kalimantan eta hobi-hobi pisan. Padahal itu teh ahli asli Kalimantan. Terang bahasana ge bahasa Sunda teh kumaha gitu. Sapertos Pak Haji Tatang gitu. Ya hobi-hobi abah barai-barai abah anu aya di YouTube teh ya anu di Cianjur, Sukabumi, Padalarang, di mana? Purwakarta, di Garut, gitu nya. Di Bali aya euna. Tanya anu ieu lumayan. Eta teh hobi-hobi sadayana eta teh alhamdulillah. Ya salam ka sadayana lah ka kasepuhanana eta Pak saha eta teh nya hilap deui nya. Di Garut ya. Eta terus Haji Tatang. Pak Haji Tatang, salam ka Pak Haji Tatang. Terus iya kan anu belajar teh ya. Haji Tatang Belajar untuk sekolah sosial bapak tapi semangat belajar Oh, mohon anu di Ciamis. anu di Ciamis Mohon anu di Ciamis. saha ieu. Momon Ciamis anu di Bogor Wildan anu di Cianjur Perdi anu aya deui pengrajin kamari ka dieu eta dadan moker eta hobina teh pemusik tapi anjeunna punya ieu hobi kana wayang. Terus Kang Nanang anu di Purwakarta, Kang Odang. Ya salam lah ka sadayana lah. Nah Deni anu di Cibiru tah. Deni terus Egan anu di Punclut. Ya salam ka sadayana ya abah nepangkeun ka Pak Unang ya jelas. ya ya kan. Teh misi bagitunya teh misi di dalam apa Diri Sana di hari Mama Suhaya, Adi Wijaya, Ami Wigana, Pak Ajat, terus ieu Nanang Karban di Ujung Malakate. upami ka Ajat Sudrajat mah abi kenal bisa Dapat kecabi momon. ada abi mah nang apa yang teh eta Ajat lain. mantu Ajat Sudrajat anu di Cigereleng Ya digarek. ayeuna tos teh aya panggilan Saya pan putra-putra lagi mana Pak Iwan, Pak Asep, terus araya putra-putra. Nah gaduh siripan itu hiji. Minta jelaskan ngaranna teh salam ka Pariman ya Pariman salam di Yayan Mogan Kang Asep Kang Tiramana ya Pak Unang salam ka Pariman ya. Utacan subscribe kali. Like, comment, share. Pada nonton ya. Ada komen subscribe heula bami pada nonton teh. Utama nama eta. Mohon. Jangan subscribe-nya. Utama nama eta. Ya wilujeng siang menuju Sonten Mainten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun ya ka baraya-baraya Abah nu ti Bandung. Sabono royot pangintennya. Karena raka sareng ieu sareng sepuhna Pak Nanang. Pak Unang nepangkeun ka sadaya wargi-wargi Abah nu aya di YouTube. Nah, ya. Terutama ka kesepuhan Pak Cecep nu aya di Ciamis. Salam ti sadayana ya. Terus ka Pak Haji Tatang nu aya di Cibuluk sareng Wildan nu di Bogor, Perdi Cianjur, Kang Dadan Moker anu di Padalarang, Kang Odang nu di Purwakarta, salam sadayana. Terus eta we nu di Ujung Berung tah Kang Dedi kumaha ya masih kene produksi naon eta teh kurung manuk nya. Terus ka Egan anu aya di Cimuleuit. Salam ka sadayana ieu Abah nepangkeun ye saurna Bapak Unang teh tiasa ngadalang saurna teh nya. Hayang coba ya teh kita hoyong kubuta ye. Kubut apa? biasa iya ya. Aduh, yang garam ya.
Bener sih. Oke, cepot. Mana cepot Cepot memang, cepot ya. Tapi lagu ku bekenyak ya doa ya. Mana teh? Bebas atuh kan. Bebas dah, ieu mah sanes ngawayang, ieu mah wawayangan. Wayangan udah humoran Hiburan, ieu mah. Gitu nya. Atos siap itu. Atos, nah, Hayu urang kawalungan. Slom kecemplung ari anclom kecemplung. Top lau merehakanin mangga geura tuang. Pan papa pan aduh podenya. Pancang kilung. Pantang kilung kalah dilangkung. Pan papa tong kalah dipelong. Pan kumpelet kalah didelek lek com panon belek beuti oncom. Cak joe kalau dua bari ya. Kalau ugan tercaca. Ugan. Saya soal. Aduh ayana. Dari anak gede, kepot, kawal, kerasa. Aduh, jadi. Dari kerja besok asa gemper, kerja sarara, lancar lah, udah. Ayah ini tiasa kada HP itunya, padahal amun ayah HP begitunya difilmkeun ku HP teh terasa ieu gitu nya. Enak kan difilmkeun ku abi. Sada sabna abi keur ieu keur nyarira gitu nya. Nya teh we HP kitu di dinya Suara buta tuh, Pak. mun sarabutanna ya saya Cobaan, Pak. Cobaan, Pak. Kita buta budak teh. Waduh. Asa kerja anda. Itu kan masih korong jaga itu jaga. Ini terserak gitu kan. Lancar di sini ya nak. Terus saya kemarin ya deh ya bina gitu minggu kan. Insyaallah bina. Saur teh Bapak undangna nuju serak. Biasa nyari os buta. Cepot teh, Pak. Teh ada nu atos mas kiri-kiri. Atang-atang we humor. Oh, hibur. Hiburan. Dari ngahibur. Pun anak saya Dari dalang mah kedah dalang. Iya, Mas Hanes ieu mah wayangan. dalangan. Nah, panginten sakitu kabar aya abah aya. Kabar abah aya di YouTube. Sakitu we kesana suatu di Samudai nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.